dileutik terasning nikahnya tan wangeunnan sebagai selaku calon mantu mama. Mudah-mudahan gelis Resti Ali Akbar anu masehan dirina pun anak Neng Resti Gustadi sagarupi kahilapan anak kalapatanana dihapunten ku Kersa Allah Subhanahu wa taala. Kalayan dinten ini dinten rebo yang ngalaksanakeun akad pernikahan bungalangkungan dina kasucian anakun anak Allah jubadanan sakumaha pangarepanan